juragan teh. Wah, capek, cakap berangan. Bung kita dagoan di dekat kebun warung. Juragan. Kebun warung, juragan. Juragan. Mana juragan teh? Juragan da simi. Piraku hibar makaluhur. Kurang tempo kalebak ini mah sugan aya di walungan di lebak. Di lebak Ya Sarci di luhur. Di mana? Ya naik ke kebun luhur. Oh, kebun luhur. Jalan setapak haji. Wes, cabai nges hade kieu euy. Mantap. Dek. Hade. Halus. Cenah mana ieu? Halus. Halus kebun teh imah kabeh euy. Kemarin separeng sobana cabe manenen calon kijeng hareun we. Kemana si Sarci teh can datang? Tadi balik dulu ke panggipang wae. Juragan da simi. Hei, Nek neangan ti lebak. Sarci mah balila, sagala teh lila nanaon teh. Ka dieu heula. Begala teuing kebun teh ah. Heeh, da beunghar apa? Sok main. Man pernah yang bayaran mung. Hayang atuh juragan jang mere budak masak dieu juga. Si Sarci geus bayaran ieu sabulan ieu kawan. Ulah teh duitna. Juga juragan teh tanahna lega teuing kebun teh. Sarci, si lain tadi kemana wae ditutungan ku saregan jam 8. Capek deh. Teu datang-datang kang setiap jam 4 nih asar can Bau kelek jol deh. sama. Ci. Sarci. Sarci. Malik Naon sia. welan? Dek bayaran moal ieu. Dek bayaran? Arek juragan. Sia mah kana bayaran mah kot. Ngoreja teh. Nyawa atuh juragan. Sia teh kamari teh gawe teh geus sabulan kan nya. Di agan teh. Ngan kamari teh kapone deula sapoe. Oh, berarti dipotongnya. Mariksa ieu. Nampakna ti agan teh 30.000 nya potong 20.000 sakali teu asup tepan perjanjian masa itu kitu dina kontrak kali teh. Yo ya tuh gajian. Sok-sok ya 30.000. Oh, baiklah. 10. 10 meni lecek kieu. Bae atuh da duit nu penting mah payu 20. 20. 30. Nah cika duit 1000 ieu mah. Tingali ku pano lain ku irung. Geus cenah mah urang ngala ieu lah. Sayuran urang keur dahar ieu di imah mah nya jeung cabe deui bosen atuh. Ayo atuh ah. Yuk. Yang gerapang jeung Heula di mana-mana ge juragan heula. Mangga juragan. Ieu sayuran teh euy. Sarci. Sarci. Alaan sintrong pan tadi cek agan cita alaan sintrong jeung daun sampe. Astagfirullahaladzim. Nah jadi bati bonge kitu geus tibubu di sawah teh. Yeuh. Ampun Gusti. Alaan sintrong. Sintrong, alaan. Alaan. Daun sampe. Daun sampe. Bener. Jeung waluh. Jeung waluh, ieu. Nya. Siap. Goler. Siap. Mangga akan ngagoler, abi ngaan daun sintrong na. Daun aing teh ngomong. Boga juragan koret kacida. Piraku tuangot kudu jeung sintrong 3 kelinci wae. Pucuk sampe deui. Beres juragan. Teh sopan pisan gublak-gablak. Beres. Sakuna di dinya. Tah juragan. Mulang ya teh. Jik. Rek nepungan budak heula. Heeh, Cik. Kajeng di jalanna kana motor. Henteu lempang juragan. Kajeng. Agan ngedek Assalamualaikum, balik juragan. nya. Agan ngedek nyusul lah itu. Aduh. Kamana si ayah teh nega eueuh wae. Korek mere duit ka urang teh. Janjian di pengkolan. Wae. Babarengit. Mana si ayah teh gila-gila teuing geus jam 5. Hari ngajak ketemuan di dia. Bener pas pengkolan ditanyakan.
Ben. Oh, mana ini? Kita teangan di tamu eueuh. Kita tadi ge beben teh dieu. Ayahan eueuh. Rada launan ngomongna. Tadi teh beben teh di dieu. Nungguan ayah gitu. Oh, nungguan. Oh. Ya rek mere loli, pejeng duit. Kopi heula lolina tuh. Kopi heula. Oh, ngeuna. Ya duitna. Ayah. Urang teh cicing heula. Urang teh hayang buka teh hayang dicet ke Yang dicet, yang warna naon? Hayang warna kuning. Koneng. Tuh ieu meuli ya. Ieu ladang gawe sabulan di Juragan Dasimi ieu. 30.000 mah itu jang sabulaneun. Mahi hitunglah tah hiji, 2, 3 tah. Jik beli laguan di dia ku bapak pangketkeun. Bebente lila-lila teuing. Jauh meureun warung. Mana ka mana wae? Apaan belanja cet? Dia turang racikeun lacetna. Cet buuk ieu mah alus merek BG. Nah, kieu ya. Naha, kieu naha. Nah, Naon? Ieu mah alus aya ge baheula kieu warna buuk teh. Oh. Racikana kieu yeuh. Rasa mama lemon ieu mah rasa mamah muda. Mah muda ke Cisela. Eta mah inung maneh. Tuh, entong lo bating. Engke neangan deui mamah muda yang inung tere manehnya. Ieu mah alus warna konengna ge ieu mah. Halus ieu mah warna konengna oge warna koneng cerah. Sebelah tuh. Sebelah tuh. Si bunda nyari kamunya. Bebeja we ka ayah mun si bunda nyarekan mah. Ke bari neangan deui mamah muda heuh. Mung dengan Baik. Ngarah boga 2 mamah mudana. mung boga adi urang mah. Bae da moal adian. Paling boga lanceuk bae. Bae. Geus. Bale gatuh. Sok anggeus Ben, terus ya warnana ya. Tuh kena. Kumaha. Wes bersih. Bisi nyarekaan inung maneh. Wes bener. Ayolah, salus ya. Nyawalu teu baruahan. Nya bini kopi ya nu narincakan murus tunjung jelema teh. Tuh. Tidak. Kemananya si Beben boga budak teh. Tara aya tulung bantuna. Umur geus gede si Beben teh malah setahun. Heuh poho deui si Beben teh. Geus malah setahun can disunatan. Tara daek we disunatan teh si Beben mah. Kudu ngomong ieu mah mumpung bapana balik. Nang telepon bapana. Cenah disunatan. Manya umur geus kolot can disunatan kene mungeun wae. Lulus teuing ieu teh. Mereka mana? Kering. Panas. Kurang ke kalero tuh. Naon? Lin. Bung cuma mereka CN nya. Panas ya. Eta bung teh di mana? Kemari. Jika nggarangan wae. Kurang teh sieun-sieun dicarekan semua. Nah, aja di beureungan atuh. Dicarekan mah. Atuh. Dipatuin tah. Rek dipatakan. Mung ponok. Bungnya ponok. Bae. Ayo tuh nang kalian. Ayo. Di dia jadi polisi, mau jadi polisi. Wawan yang jadi polisi, mau jangkung. 1, 2, 3. Mana enak? Macam kalian itu kurang. Ayo tuh, bukan tulisnya.
jadi polisi, awak kuduran bekok gitu. Pakai bos jual. Wanana na jong aing, ku aing taranjangan sia goblok. Cicing sia. Iya. Lihat ah. Jeung palangkakan digemrong reungit da ieu make owner salah. Sugan jadi bang. Itu juga si Beben. Tapi buukna juga berem. Beben. Beben. Nanaonan eta jiga buuk jiga di bereman. Nanaonan eta. Nah jeung kabur. Nanaonan rek balik. Kita saya tadi bereman. Aing sunatan si aya nama moal teh. Moal mungan. Rek ditelepon bapak mana rek sunatan paling sok. Moal cenah kabur aya rek disunatan moal kabur deui mah. Buru-buru laan-laanan. Terus segala ogo mana gede ogo kene. Dia tungku. Sampok heula sabun heula. Kadieu mah. Mana naonan ieu jeung dibeubeureuman ku aing teh. Sunatan sia. Kadieu. Beben, sok. Oh, hayang disunatan. Buru, dieu. Dieu, Pak. Kadieu. Tingali ieu teh ka muntah kieu napa? SS. Buru. Pokona mana isukan rek disunatan. Ditelepon bapak mana itu si pegek. Tadi eta ceuli ayan keneh. Hayang jolean. Buru ka dieu. Itu. Ka dieu. Guys, Gitu nanan. Tenanan. Iya bawa. Panas mentrang. Cek. Cek. Kita ngarit. Cek. Pencetan. Siapa kudu laun wae yang teh ngomong teh aneh mah nu bonge teh. Nu bonge teh kudu laun biasana tarik. Aduh. Tong tarik teuing. Tarik teuing. Lah dia Ci. Iya juragan. Lah dia. Hah, panas itu juragan ingin mencetan teh. Ngeunah Ci tah belah dia tah. Astagfirullah. Tarik teuing atuh. Pan ngarah lempeng. Banyeng sih mah juga tarik tamang. Belah dia. Jadi. Montong di beneng deui. Aing teh kamari geus futsal nyari ke suku aduh. Nah, atuh geus kolot mah juragan jeung hayang futsal. Ngadadeunah kieu. Ieu na tah jari-jarina Ci. Kela. Sia mah Aya loba. nu nelepon. Apa cita? Aya nu nelepon. Saha nu nelpon? Mantan pamajikan. Anjir. Balikan deui maneh jeung Cieu Sela. Kela atuh. Halo, Masih Cimah Lila. rek disunatan. Saha sunatan? Si Beben. Oh, anak maneh. Heeh. Boga duit teh. Oh, ayeuna balik kayaknya. Sesuk beli pencetan. Ira disunatan na? Kira disunatana. Pageto. Oh, sakat. Oh, geus we atuh. Gitu. Eueuh, juragan. Geus bae geus. Segera balik gitulah. Aduh, aya bejana si Beben dek disunatan budak Cisela. Bejaan wae nya Caaroh. Keme sakalian lah. Etana merekna.
Ya. Mana ngoyang-ngoyang naon? Manuk. Kapan geus dibuatna ge? Ayo poho. Ih, lieur nih mah. Aya naon, Cek? Rek ngilu moal. Kemana? Merek ka Cesela. Naon Cek saja? Si Beben disunatan. Disunatan. Atuh dikeureut meureun. Heeh. Lagi rame rek. Ayeuna we tuh. Bari Ayo, sakalian ka warung urang beli amplop. Ayo tuh. Yuk. Cigola. Ayo. Kunaon jang ogo? Dieureun. Usaha. Digarso. Nah, jeung dieureun. Urang kerari udah. Bae ke urang balas. Ayo rek minum mah. Ka mana? Urang hajar bawa pieun. Ayo tuh. Ayo. Wan, Mana? iya, tadi balik mah. Kayak muka opian heuh cing loba jangan mah. Heeh. Nuhun. Bisikan aja adit nak. Nek balik ka mana maneh? Ayo. Main sama aja. Salah we tuh. Kepo. Kayak ditinggali ku Cesela. Ayo tak. Kumaha duit limang Ge. ge. Eta limongna mah ka alat moal nya. Teuing nya. Siguranya ausnya. Lamun goreng mah teungel Cesela. Pamekeun nya. Heeh. Ayo. Ih, cuma dangdanan teh juga gitu. Bae pantai geus tunggu tuh. Mana tepi kahayangan pisan. Ayo atuh. Itu sa itu. Ai. Iya, eta mah gampang ustad. Mereka mana? Kita tuh bareng. Ayo, melanjut. Macok. Sarua dek mere. Si Oces eta sabaraha mere? Sabaraha we atuh. Pasti gede nya, pasti gede. Oh nyari segede panto teh. Lain duit na. Oh, iya mah. Wah, paling ge si kita mah kuwi boleh. Ayo atuh. Nama. Dek mere robot yang si Beben geus teu rasa dek disunatan deui enang. Geus gede budak teh. Kemana? Si Beben. Rek naon ka si Beben? Rek naon ka si Beben? Kudu naon? Si Beben disunatan. Oh, ya. Ayo lah bareng. Gila. Ganeng. Atuh baru disunatan. Nyari. Geus gede emang nih awak ka era make jeung mungkin di sunatan. Tok ogo pepe era. Ya mana make jeung ogo. Isu pan urang dangdutan di dangdut. Tok segala ogo sok hayang naon. Yang diucapkan ku cari. Mana letik-letik oh era. Cok. 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 Hey. Cok. Era. Cok. Cok. Cak kajar ro. Ganeng. Cok. Ka dieu ganeng gogorokan we maneh. Rek mayar hutang. Lain. Cek. Nah, buru-buru. Apa ada? Berapa enggak? Kejutan. Dua. Harayang teh. Aduh, si kencur we panggil si Naon maneh ogo? Kudu disunatan. Ieu boga obat ya obat. Ieu urang ka indung maneh deui. Oh mohon atuh ayeuna abi kayaknya. Ben aya dek pulang heula. Dek di geroan ku juragan Dasimi. Matong ogo isuk ka dia deui nya. Salimula atuh. Abi yang ieu cah. Kencur. Omong. Gue omong dong, gue omong. Naon eta sih? Koe omong. Cek kumaha tuh budak teh. Lu geus gimana ya? Teman-teman sarwana. Ayo gue iya. Sok. Jigulin marane jigulin. Iya eueuh caian atuh. Aduh nah. Eueuh caian be. Bisa nek hajat teh si Oco. Tuh, ini mah teu niat aja teh. Bam menikah sok kali itu. Teunan eta mah teunan.
Aku cinta hayang. Buka atuh cek buka hayang eta teh kali nabati. Naon eueuh hanjo? Eta mah angin, apaan kue angin teh apa? Tira aya koe angin. Bayangkeun di dinya aya ranginang. Sok, bayang. Namaluna kitu ah. Iya, bukan dia. Koe ngeunah ceuk. Udah buka. Coba ya. Iya. Nah, apa gimana? Cinan. Ikaroohan balik ke Arab teh. Kalaparannya sih nama. Pokoknya Tuh, kapan boga loba Bebek teh iraha di sunatan atuh ceuk. Anjing. Ya kadari we isu kurang dangdutan di dieu. Dangdutna di mana? Ah, ini kepo. Dangdut di mana? Kanan. Joget ya. Lain eta mah nih jiga nu kalaparan balik di mana? Apa kok? ya cek sakadek teh abi mah. Bae nya lecek oge Nuhun, nya. di sawah. Iya abg ya. Kelak. Bae atuh ceuk. Iya. Cetak aja mau Cek, mere. tapi mas kediknya ya. Nuhun. Ieu sarang sekedik sarang beas. Waduh, euy eta mah euy hayang hidangan loba. Ayo cek orang balik ada mah lagi balik lah. Kela atuh kela. Naon? Kela. Kita ieu teh si Arok. Ya, jauh. Ngan mere ngan 7.000. Bahasa urang mere ka manehna gede. Ku aing cirian. Saya teh si Ayah. Beheung si Ayah 10.000. Urang bedakeun. Ieu teh si aing. Wah, gede si aing mah teh. Ieu hidanganna urang nu alus si aing. Iya. Kela tuh, iya. Iya, Cek. Mana abi cek mana cek. Kela mana mah spesial. Iya. Anjir ning repot. Nuhun ya. Mana, Abi Abi? kadari ya deui. Iya. Iya. Gimana? Jik nuhun ya. Jik. Aduh. Amene asal loba ih. Tinggal gerak oce tinggalnya. Seueur tinggal gerak. Aya odol, aya sokli. Mie lagi isi 2. Mie 2. Roma. Nah itu minyak Oh, si Fitri eta mah si Fitri. Botan. Botan. Ayo lucu nono ini kan. Tuh, Mana cikan cuy ini. aya tarigu. Tarigu jang bal-balanya. Oh, aya si Fitri tuh, Nah, si terus Fitri. Ramadan. Noni. Aya kene. Mie sedap. Abri eta mie sedapna. 2 mie na ge. Ayo lucu nono ini kan. Tinggal atuh nu oce da mah leh ku oce. Mana? ya? Aya uya. Uya. Oh iya. Mie. Nah, mana gitu eta mah. Nah, mah mie galing beuringan. Mie telur leutik kan mah 500 balik di kasih oce aing mah. Ka mana, Cek? Kasih oce rek lagi. Naon? Mana ieu nu urang sakieu nu batur mah loba. Coba naon? Tempo ieu mah uyah tempo jeung ieu naon mie telur. Bae atuh, mana teu gara rasa. Rasa naon ah. Mau da yang adil. Nek ka mana? Awas Nek ka mana? urang mah dikot keler we. Cicing sia teh. Ini kieu si mah kos uci. Dia kene balik kene. Akhirnya dalam mun rek teu aya acara dangdut teh embung da dangdang. Wis sabar tahun beruang terakhir mah 5 tahun ka tukang enak rek dandan deui mun asal teu geunah kieu. Da mun lain deui teh selama da moal kikian teh. Urang ngalace aya ah. Sok buru lila tuh. Buru lila. Kemana? Buru naik. Nah jadi orang Beres, Eta bener datang eta. kabur. sudah di dinya. Udah geus aya geus datang tingali. Wah, si kentang. Cing bager kencur cing kuat. Mana dia tanah mana? Kela kenapa? Gila. Kela atuh. Dia itu cai bocor.
sok we lah geus bujang ieu. Ceuk sela boga duit. Kunting ah. Iyalah kata Allah lah. Apa salah? Iya budak tina naon ieu kok lihat-lihat tinggi. Geus emang geus. Jangan nama. Cek rasapan. Ayo mewe. Ya, sampean punten ujang kasep tah. Eta baca karunya ya si kencur ya teh. Cek salamatnya. Tuh, tos beres, Cek. Ayo bapak nak ka mana ieu budak? Alah, teling bapak nama. Aduh, Manda. karunya. Ayo ah. Balik mana ayo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bos Abi, bos PB, pas disepitan, akhirnya jadi pejantan. Untuk memperingati hari disunatan bos PB, mangga pilih pada anu hoyong haung, mangga payun. Sok, mangga di aturan lingi, pilih anu pada mangga di atas di payun. Eta geus gaya kitu. Gelis ya. Mangga untuk Kela. Gimana ya? Rek bisa? Bisa tuh, Cok. Awas selama ngacaukeun. Moal, Yakin jika rek ngacaukeun tina bebeungetan lagi. Oh, Khusus lagu kane sok kencur Manila. abi cuma nih kalem ya tuh nih. Budak tuh. Wah tuh. Sok buru urang rek nyanyi asal aya nu joget. Oh, sak Cok, urang Cok. Geus maneh deui wae. Buru Cok. Buru. Sok, ah, Sok nyanyi heula. sok. Musik.